Di kopian atuh euy. Aduh, aing gua lawas-lawas teu pagi heueuy. Di mana? Di mana wae? Lain di kopian pantes hoyak kita di kopi. Oh, nya tadi mau balik reunian urang di ditu jeung balan SD. Aduh geus 40 tahun teu panggih. Oh, da geus nini-nini jeung aki-aki atuh urang teh. Ampun aing icu ge geus anu 4 nu 3. Ampun we geus eta. Lain nanyakeun eta kopian pantes di dieu teh. Tadi ge geus reunian. Ongko kamari bebeja rek reunian cekeng urang teh ningan. Daguan we cekeng di dieu mang mah urang rek reunian. Mani gegeleneng atuh teu panggih sapoe oge. Lain ya. Kapanan ieu teh di kopian heg lalawuhan. Make lalawu. Tinu Jarawuh eta ge jauh atuh nu ti Bandung, anu ti Tangerang, Araraya. Da geus bencar ayeuna mah baheula atuh ngahiji sa SD sote. Ayeuna mah geus bencar. Jani ge Jarawuh ngan sakituna mah euy. Astagfirullah. Lain sakituna mah euy teu sarombong eta teh sarombong. Mangkani ka urang teh. Ya Rabbi. Ampun. Ya, atuh ka ngarit urang teh euy tapi batur mah teu sombong mangkani geus guru. Astagfirullah. Geus jadi pejabat geus. Astagfirullahaladzim. Ya. Lain urang teh mah bunga euy ya. Kumaha radena eta? Lain nanyakeun kata laju ye lalawu ayeuna teh kopi di dieu teh keparanginang naon teh. Henteu mawa ieu eta mah budak mah nu dia bahas mah budak henteu soal harta bana mah henteu. Astagfirullah. Nu nanyakeun teh budak sabaraha hiji cenah, ieu budak sabaraha hiji, incu sabaraha hiji. Nu nanyakeun pamajikan sabaraha hiji aya. Ya. Pantes opat cek urang teh opat urang mah. Astagfirullahaladzim. Aing mah resepna teh aya opat. Lamun tujuh aya nu tujuh aya. La ilaha illallah. Ngan incu anu tujuh teh nu nyebut ieu teh. Astagfirullahaladzim. Aya rudet aya ngomong. Eta ge sababaraha hiji aya nu dua, aya nu boga budak. Pantes nage enak. Anu tujuh aya boga incu teh. Anu tujuh aya boga incu teh. Jadi resep mang euy eta harita geus bayangkeun geus 40 tahun teu panggih tapi henteu sararombong. Lain nanyakeun di dieu. Pantes heg tos capek lalabuh di dieu teh. Henteu sararehat henteu mani kuat ngoronang salaletrukieun henteu sararehat. Ya, sararehat mang. Lain nanyakeun eta astagfirullahaladzim nyaku naon ai di dinya. Nya kumaha? Henteu. Ya, jarak jag. Pantes cekeng ge enak dahar di dieu teh lalabuh kurupuk naon teh opak naon teh ranginang. Henteu mani kuat aya nu gering mani kuat gogoleran henteu amit-amit gitu sararehat mang sararehat sadayana ge. Alhamdulillah. Urang mah ngomong jeung maneh mah rudet. Ngomong teh alhamdulillah. Naon mang lah ada ditinggalkeun sakitu ge amek-amekan si Mang Makarung geus ngahiji jeung balad di eta. Balad SD atuh mang piraku kudu ditinggalkeun. Cik aya ditinggalkeun sakitu wae mah sing sadar.